Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan teman saya. Oke kawan, hari ini kita mancing lagi di tempat spot yang indah. Kita saksikan aja langsung. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, nu parantos ngasihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, mobil khusus ka ketua pembangunan ialah Bapak Haji Patin beserta wakil, oge ka mantan camat Pasar Kemis nu alhamdulillah selalu hadir di setiap riungan-riungan lantaran meureun eueuh di pagaweannya na jadi hadir bae. Kakak sepuhan urang Haji Hamid selaku kuncen asem aya para tamu-tamu di Cikarang, di Cipondok, alhamdulillahirabbil alamin. Kumna ahli-ahli Cilongok, para ibu-ibu oge para santri, bil khusus pisan ka sahibul musibah Haji Imis sekeluarga nu kusim kuring sami-sami dimuliakeun. Oge mudah-mudahan urang kumpulna di dieu aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, kalayan inayah ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang dina malam minggu ieu malam katujuhna almarhumah diundang ku anjeunna hadir di dieu dina raraga ngadorong doa ngabesu ka anjeunna, anjeunna nu geus aya di alam barzakh, geus bali ka lembur aslina anu urang ge pasti jasa bakal nyusul sakumaha nu ku Kangjeng Nabi dicaritakeun. Antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un
wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun. Antum lana salafun aranjeun kabeh wahai ahli kubur geus miheulaan kami kabehan. Wa nahnu alaikum tabaun kami ge bakal naluturkeun. Wa inna insyaallah sa'innana kami insyaallah bikum lahikum bakal nyusul ka aranjeun kabeh. Iqrar urang bakal nuturkeun jeung bakal nyusul ngan nu pantes nyusul nu ngora apa nu kolot. Urang doakeun atuh nu kolot mudah-mudahan tarere. Ya anu kolot masana jan dikebel-kebel geungan ngaribedan doang. Mangkaning nu pangkolotna aya digigireun kula. Tapi sanajan didoakeun ge nu kolot ja aya wayah nu ngora mah nu ngora bae. Orok ge ja pae. Ngan kahayang urang be heula nu kolot-kolot. Lamun urang bisa mesen maka malaikat Israil malaikat hiji nu kolot lalaki awewe kadua nu jore. Heula-heulakeun. Tapi kulantaran ajal ma'atuh ti Allah teu bisa kitu. Kumaha ajal teh? Jamaut malain ku gering, jamaut malain ku kalaparan, jamaut malain ku susah. Lamun nu gering haju paeh nu cager meureun. Nu susah cilongok paranjang umur malah nu sarugi nu pararaeh bae. Ibutin ge pae Pak Harto pae komo RT mah modal. Tah oreganan pae wa ajal geus dijelaskeun dina Al-Qur'an idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal datang moal maju sajengkal moal mundur sasiku pas. Ku ayana sakitu urang kuari hirup keneh masih keneh dibere modal jang nambahan amal-amal urang nu teu karasa horeng urang ieu sapoe-sapoena mengejar ajal. Di mana geus datang ka ajalna sanajan kararagok atuh ditinggalkeun bae. Haju pae mapan teu tartib aya nu adina heula kakara-kakana aya nu incuna heula karak bapa kolotna kahayang urang mah bapa kolot heula model ieu nya karak incuy mun tartib ngeunaheun kakana ju adina persiapan asal geus bagian kakak urang geus tidak urang geus pokona urang di masjid bae kotak masjid bongkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun kasieun urang teh loba jasa sieun cek bahasa Arab mah khauf sieun. Budak sekolahan ketika endek ujian sieun besi teu lulus sieun eta ngagerakeun dirina memberikan motivasi untuk belajar.
kunaon sia ieu nu bantak rajin amat maca buku sieun teu lulus bener tak budak aya deui jelema nu sieun jasa besi teu ditarima nganjang mandina ge 12 kali sampai ja eta sabun luk berak 2 oh pohara jasa tama mandi deui make baju nage geus embung lamun teu diistrika istrikaanna ge ieu mah ngajepat aya anu kena kitu kasuat ieu mah seukeut kunaon sia eta make jeung hebat jasa besi aing apel teu ditarima sieun eta guna motivasi aya deui jelema sieun besi teu dahar oh ti mimiti ka anakna sakola sia sing bener abe boga ijazah namun teu boga ijazah sia hese dahar engkena gawe hese segala hese aya sakola sia kudu maca 2 kalimat syahadat deui tapi ih parangsana tuh kan sieun macem-macem sia Rusdi nu mantak haju belajar pencak udah sia nu ngagebung oh pohara jasa nyana jeung Haji Masuri oh 3 leutik belajar pencak pohara jasa eta tapi can kacaritakeun mun gelut menang pencawa aduh pohara 3 leutik ieu mah komo ieu mah mun carita pencak geus pohara jasa aya nu nang tangan gelut embung 2an kudu dilobaan besi eleh jagana sieun besi aya nu ngagebuk sieun besi aya nu nyerang sieun loba tak kasieun cuman sieun besi teu naek sieun besi teu dahar sieun besi teu lulus sieun besi teu jadi pejabat sieun besi teu sugih sieun eta mah sieun eueuh nilai nu paling hebat sieun besi ditanya ku malaikat munkar nakir teu bisa jawab tah sieun eta tah nu kudu diperjuangkeun ge mangaji sieun henteu besi di jero kubur teu bisa ngajawab sieun kan tapi ngeridit terus kan jadi sieun besi teu bisa ngajawab teh teu ngamotivasi kuduna kan ngamotivasi ngagerakeun diri aing moal ngridit besi ting-ting ku bating di jero kubur teu bisa ngajawab ku gara-gara ngridit ieu mah pan tambah ngridit sakieu ge geus kolot Ki Haji deh bahkan kiai cak nu bohong mah iya ngaji sieun kan besi teu bisa ngajawab sieun tapi kan aing ngadagang mah ngabohong bae kan taktik tuh jakjan lagi iya taktik tah teu beres ya anak Bu Haji Imis ya kuduna kan ngamotivasi aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir moal ngeridit moal ngabohong aing sieun besi di jero kubur teu bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir aing dek salat nu rapi asana magrib ge ku aing dijieun genep rakaat ku aing ge liwat teuing masyaallah aing magrib genep aing subuh hiji tah jadi sieun nu tadi mah eueuh nanaonan tapi sieun besi teu mawa amal sieun besi teu bisa ngajawab pertanyaan malaikat munkar nakir sieun besi disiksa di jero kubur coba tak kembangkeun sieun eta jelema nu geus boga sieun kemudian ngembang pasti
hayang ngaji engkena ieu kuari lamun ditanya kunaon ieu mah teu kararumpul sieun sinaon sieun teu kabagian amplop tuh di mobil geus ngomong bae Ji Rusdi on Masya Allah anginan geus ka ambon meureun punyana kahayang mau ulah sa mobil ke jeung aing sieun beloon nama sieun ya Allah ya Rabb nah pasti sieun besi teu mawa amal ngamotivasi aduh urang beramal abeh engke balik ka kuburan anak incu ngandatang ka bibir kuburan doang dunia motor mobil ngandatang ka bibir kuburan doang tapi amal urang asup bareng jeung urang duh sieun amat besi engke asup ka jero kubur amal jore nu milu mulai tergerak lobakeun nonton TV abe arasup tah ka jero kuburan ieu datang ka umur sakieu geus hampir saabad can eureun nya nonton TV encan deuk iraha eureun nonton TV na coba ya ini saabad ya kukula bisa di SMS malaikat Israel segerakan teu bisa sieun ieu penting eta sieun eta lamun urang boga sieun eta beda engke hiji daek nuntut ilmu jang ngabenahan nganyampurnakeun amal salat nu bagus kudu aya ilmuan puasa nu bagus kudu aya ilmuan zakat nu bagus kudu aya ilmu haji nu bagus kudu make ilmu geus atuh daek ka belajar eta teh aya sieun. Nah, lamun aya sieun di jerona geus jahok warieu pasti. Daek urang maca sholawat, daek tahajud, daek salat duha, daek beberean lantaran sieun besi amal asup ka jero kuburan nu jor. Aya sieun urang teh rempan, masyaallah. Iya mah ai disungut mah sieun ai dagang dioplos kene dioplos Masya Allah geus kolot can bener kene bae aya awewe disuitan kene disuita ya Allah ya Rabbi Gusti Allah deku mah malah mun eueuh jelema mah birit da di kitu-kitu ya Allah ya Rabbi Masya Allah ieu deuk iraha sieun sieun ngamotivasi ka urang ya Allah ya Rabbi nah lamun geus boga sieun kemudian geus bisa ngahalangan tina maksiat eta karak bener sieun lamun ngan sakadar sieun disungut doang sehingga teu bisa ngahalangan kana maharim bohong berarti sieunna nah lamun bohong ai sungut sieun ai kalakuan berani berarti munafik innal munafiqina fid darkil asfali minan nar ieu menek nanya we kira-kira di urang lobaan anu bener teh lobaan anu munafik awas ya lamun teu bener buruk ya Allah karim nah iya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jelema nu geus dijamin ku Kangjeng Nabi pasti asup surga 10 sahabat anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi moal ka neraka salah satuna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hebat amat saya Abu Bakar Siddiq ku bisa kos kitu ka Kangjeng Nabi lauzira imanuhu
lamun ditimbang iman Abu Bakar Siddiq jeung jelema sadunya kabeh nyana sorangan imanna biratan si Abu Bakar Siddiq pohara si Abu Bakar Siddiq batu lain lalagaan lantak salah satu jaminan nu dijamin ka surga Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kok hebat amat henteu urang waka nyaritakeun hebat lamun can didongengkeun Abu Bakar Siddiq mah lamun ngadahar barang haram harita keneh ngabuncal-buncal utah lamun aya nu subhat harita keneh mules-mules mas utah pan ari ieu mah geus numpuk datang ka beuheung teu daek utah geus kajawan teh ieu teh ya hasil main hasil judi dibawa ku nya duitna dibelikeun didahar bae ieu teh hasil kredit dibawa didahar bae ieu teh bunga bank dibawa kredit didahar bae teh kumaha tuh Sidina Abu Bakar Siddiq masyaallah kali ke naon deui kahebatanana Sidina Abu Bakar Siddiq pernah dideleukeun ka surga jeung neraka ammo kasih pangkat lain lalagaan pangkat sama nyana datang ke kikiran gusti ulah sekian lagu tapi gusti diberi bread sorga bread neraka masya Allah kasih makom jelema pohara guys loba jasa mulai nyaritakeun kehebatan Sidina Abu Bakar Siddiq tapi ketika Sidina Abu Bakar Siddiq ningali manuk encak-encakan di luhur tangkal korma nyana kieu bae bari ceurik manuk siapa barang daharnya tuan minum hees barang daharnya tuan minum hees sakitu doang paeh maneh mah selesai teh aya pertanyaan jeung hisab ye Abu Bakar caknya namun paeh di jero kubur ditanya haju mun bisa jawab salamat mun teu bisa jawab cilaka ya Abu Bakar Siddiq engke dihisab sagedenya nu dijamin baik ku Kangjeng Nabi boga jaminan sorga masih kena sieun nyana menghadapi siksa kubur ai si ieu bagaimana berani jasa ini bergaya ini ngaji Hamid nyana ieu tuh Bakar Siddiq ngalengis dalam manuk masya Allah cakeun malah laula hayang teuing cakian lali hayang teuing gula jadi manuk ngahayang si Abu Bakar Siddiq teh hayang jadi manuk cakiana selesai meureun jadi manuk mah jadi lembu geus urusan tapi iya Abu Bakar Siddiq mun paeh engke kumaha pertanyaan malaikat munkar nakir mun bisa jawab salamet lamun teu bisa jawab engke kumaha cek manehna mun disiksa Kangjeng Nabi baik Kangjeng Nabi anu geus jelas pembawa risalah ketika Kangjeng Nabi keur inget-inget karena siksa Allah sieun biasa ngagolak hatena datang ka kadege kapan ku sahabat kula ge tadi ngadenge ieu teh besi teh kabagian aya deg-degan sararialna sanak buah ya melenceng bae tak gitulah sieun urang datang ke mana sieun urang datang ke mana bandingkeun jeung Sidina Abu Bakar Siddiq bandingkeun jeung Sidina Umar boga kasieun besi di akhirat besi di kuburan engke disiksa pernah manehanana nyewa kuda kemudian kuda tersebut dipakai sorban ngait ke tangkal korma kira-kira bangsa 10 meter turun Sidina Umar nyokot sorban cak sahabat aya naon buat sorban kakait atuh eta bae pundurkeun kuda bantak naon ka dieu kula henteu berbicara mundur caknya waktu keur akadna kula mah berangkat ka ditu teu bicara mundur mun kula mundur engke disiksa ku Gusti Allah datang ka kos kitu Sidina Umar ketika Sidina Umar penting kedatangan sahabat manehanana keur ngetelkeun lampu keur
nyaritakeun naon gitu ngaranna jumlah totalan dana nu asup nu kaluar. Jol sahabat ditanya aya naon? Kula aya perluna urusan negara, rakyat apa urusan pribadi? Urusan pribadi, pareuman lampu. Di pareuman lampu. Ieu mah urusan negara. Lamun urusan negara boleh, ieu urusan pribadi, pareuman popoe kan. Cak sahabat kula tadi pareuman, urusan pribadi, ieu kan negara. Neangan coba bupati teh nu kitu tah. Neangan coba gubernur nu kos kitu, neangan polisi nu kos kitu. Abri presiden. Hese, masya Allah kali. Iku sieun berarti. Sok geura kembangkeun sieun urang datang ka mana? Ieu mah pan balik salat di balik salat Jumat culak-cilik aya jelema ya jelema emang kunaon sendal bagus ya cek teh. Mending mulai nu kiai Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Sieun besi teu lulus mah pohara budak, sieun besi teu naik mah pohara, sieun besi teu dahar mah lain lalagan, sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa, sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara. Sieun eta mah lawan tapi sieun teu kubur. Apalkeun ti kuari man rabbuka wa man nabiyuka. Geus teu kudu salat. Lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang. Ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu. Sieun ieu tah sieun tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb. Bahkan nu kamari di Aji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah. Kemudian manehanana ieu gering, geus segering, parah asana paeh ieu. Paeh asana cekana ieu. Kumpulkeun pamajikan anak kabeh. Kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan, "Neng, anak-anak kabehan wasiat abahnya." "Eh naon, Bah?" "Asana abah moal hirup teh, paeh asana abah." Lain deui rarasaan. Kok bisa kos kitu sih dek paeh? Urang ge bisa, pasti. Emang kunaon? Ketika urang deuk maot teh kapan malaikat Raqib Atid pamit ka urang. Malaikat Raqib Atid teh tukang nyatetan amal. Haji Pendi, mohon maaf tugas saya telah selesai. Maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya. Bisa urang deui. Pen, dadah pen. Ngapung ya da kaluhur. Urang ditinggalkeun neuk kumaha teu garumasna. Malaikat ngarapung set selesai tugas. Ya, cek aja pen, aing paeh teh aya. Mantak ceng di abah paeh. We abah kos wali bae nyoga paeh. Lain wali malaikat bisa raek bolong bego. Ucap tetanen ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharep paeh kajeun kumaha ge nyaho urang deuk paeh malaikatna pamit tah ieu sarua abah pun paeh abah wayahna beulem geus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngagelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu tah hos pae otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna pae beuleum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun purung selesai. Maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plak ditanya hei pulang cek Allah
kunaon mana ieu make jeung hayang dibeuleum haju ditutuan haju diaur-aur kunaon Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abeh abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti itu. Oh cak Gusti Allah sia-sieun ka aing mah kos kitu geus bae dihampura sia coba eta ku sieun-sieunna dihampura geus banyak pedi teu kudu salat beuleum bae engke beuleum bae tutung di dunia tutung di itu bakal sana ibadah ya Allah ya Rabbi gambaran sieun tah mah ulah dituturkeun kos kituna ke sia wasiat deui ka anak pamajikan ngadenge ki uci cek cenah dihampura abah mun paeh beuleum jah sia menjadi budak lain tita nurutan kos kitu nyaritakeun sieun dikembangkeun lantaran eta mah carita zaman baheula memeh Kangjeng di zaman Israel terjadilah tak seperti kos itu ku sieun-sieunna kasiksa Allah sehingga nyana mempraktekkan seperti eta geus atuh urang mah lain kos kitu sieun ka Allah sieun kasiksa Allah awak urang ulah terlalu dimumule teuing atuh itu mah dibeuleum atuh tunduh rada paksakeun saeutik ieu mah hudang dipenting cak kiai cenah tahajud makin di jero kubur makan caang batur-batur harees kurang hudang geus kieu we mata geus gitu tah namun teu kuat-kuat amat ngopi kopi na ge lain ka sungut cot ceceran ka ka mata bila perlu nyeun kopina saember urang asup kadinya hayo sawak tah lamun batur sieun ka Allah datang ka sanggup dibeuleum sanggup diajurkeun diaur-aur lain kudu kos kitu urang geus datang ka mana perjuangan urang dalam rangka sieun ka Allah sok geura ge wayahna atuh hiji salat nu 5 waktu mah paksakeun embung na paksakeun kedua maca sholawat atuh aita salat 11 kalimat atawa 7 paksakeun rasa cinta urang ka Kangjeng tilu penting atuh hudang kiih bae atuh eta mah ini mah geus kudu ditahan tah mah malah mah di kasur kene wer ai hudang kos kitu perjuangan urang dalam rangka memotivasi tergerak ku sieun urang geus datang ka mana ieu mah pan ai sieun masih asal aya si embar rada nyingkap bae haju bae aduh tah budak putih amat jalain deui jeung nu di imah jakena teh ieu mah rada aduh tah hanjaka cak gede atuh rada kurang kaluhur saeutik sia mah kos kitu tolol sakitu geus kolot goblok meureun teh mah halo mun aya nu susuna gede wah haju rada mentok saeutik haju rada nyingkap haju bae pan aduh ampun biasa haju bae kolot tinggal kolot suci anak gua udah beres kahayang mah tuh lah susuitan kayak maning ditoel leuwih jero ka mah tuh nah iyalah sieun mana nu bakal nyalametkeun ka urang nu mantak aya waliullah disebut wali so teh loba kasieun geus kulantaran loba kasieun ieu embung sieun besi Allah teu ridho di ieu anu henteu besi Allah teu suka ieu henteu loba kasieun mantak cek Gusti Allah sia loba amat kasieun jadilah kekasih aing cek Gusti Allah ieu urang cabrek-cabrek bae mah ieu dihakan ieu didahar ieu dilebok ieu diberkat kuari geus culak-cileuk bae mata mana ieu bakal diberkat mana ieu bakal emang bangsa orek koros mah kos kitu orek koros mah ieu aya orek koros aya orai
kadut ayo tak sieun di urang dicoba kuari introspeksi datang ka imah ai geus datang ka mana ieu sieun nyingsieunan siksa Allah mangkaning pasti jasa sebab eta mah termasuk akidah mugoyabat nu pernah dicaritakeun ku junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rempana urang malam ieu malam 7na nu almarhumah geus aya di alam barzah almarhum Haji Jama almarhum Hajah Nuryati mal kebeli almarhum Haji Pendi almarhum Haji Bahri almarhum Haji Fatin almarhum Haji Rusdi almarhum Haji Hamid almarhum nah iya almarhum kuari menghitungan batul bagus almarhum moal kebeli almarhum Haji Supendi seperti eta lah urang ge bakal jasa sanajan kukumaha ge mudah-mudahan payana urang hadir di 7na ieu urang termotivasi inget aing ge bakal pae jas kuari dipake paeh mah teu make jas lepis dipake paeh teu make lepis jubah dipake paeh teu make jubah polisi pakai pakaian polisi paeh mah teu make pakaian polisi priwit gitu menang dibawa TNI sarua teu bisa pakai roreng bupati teu bisa pakai setelan safari presiden paeh bungkus langsung dipocongkeun aduh masya Allah kareueut asa mobil ambalaya imah mewah harta dan lain sebagainya urangan mawa boeh doang selusup ka jero kuburan minha khalaqnakum titane urang didamek wa fiha nu'idukum dikatane urang dibalikeun wa minha nukhrijukum taratan ukhra engke titane urang bakal dihudangkeun deui masyaallah karim asal titane balik ka taneuh urang cicing di taneuh engke hudang ti taneuh digiring urang ke ka mahsyar Kangjeng Nabi ditaros kumaha tingkah manusia ketika digiring cak Kangjeng Nabi az-zamir ma'a zamiri al-ma'a misbari wasyarib ma'a ka'sihi wa hakaza tukang nyuling bakal dibarengkeun jeung sulingna tukang mabok bakal dibarengkeun jeung gelasna tukang rebab bakal dibarengkeun jeung rebab Haji Patin mah anu ngokek-ngokek teh naon tanji teh tanji foto rompet jago paling ngundang hujan eta bakal dibareng-barengkeun kumaha cenah eta tukang bas jeung ragaji tanda henteu ini mempermaksiatan nah bangsa balak genep tadi teplok-teplokan di dieu tah di dieu masyaallah kari haju nu maling bakal diwujudkeun nu dipalingna titah dipanggul nu maling mobil aya ngajogrog titah dipanggul ngarana ge siksa nu maling embe titah dipanggul nu maling kebo dipanggul bari ngomong kebona sasada maling sapi ieu mah sakarung goni malulu pinuh dihulu karung goni ye aing ngadadak pede ya karim ya Allah ieu kudu dipikir kurang ditapakurana inggis biasa sieun cobalah sieun urang ketika urang digiring almar'u ma'a man ahabba seseorang bakal dibarengkeun jeung nu dipake karesepna
kurang ge mun resep nasbeh tasbih totalan dana nu asup nu kaluar jol sahabat ditanya aya naon kula aya perlu na urusan negara rakyat apa urusan pribadi pareuman lampu di pareuman lampu ieu mah urusan negara lamun urusan negara boleh ieu urusan pribadi pareuman popoe ka cak sahabat kula tadi pareuman urusan pribadi ieu kan negara neangan coba bupati tah nu kitu tah neangan coba gubernur nu kos kitu neangan polisi nu kos kitu abri presiden hese masya Allah kali iku sieun berarti sok kembangkeun sieun urang datang ka mana ieu mah pan balik salat di balik salat Jumat culak-cilik aya jelema emang kunaon sendal bagus ya cek teh mending mulai nu kiai Pak ya Allah ya Rabbi sieun besi teu lulus mah pohara budak sieun besi teu naik mah pohara sieun besi teu dahar mah lain lalagan sieun besi teu ditarima mah ku bebene pohara jasa sieun besi teu dialem mah ku jelema beuh pohara sieun eta mah tapi isi tidak kubur apalkan di kuari man rebuka waman nabiuka geus teu kudu salat lain kudu ngapalkeun kos itu sebab nu ngajawab lain urang amal urang ketika urang beramal amal nu ngajawab teu kudu diapalkeun ti kuari cara budak SD teu kudu sieun ieu tah ngembangkeun ya Allah ya Rabb bahkan nu kamari diaji di Bukhari aya jelema teu pernah ibadah kemudian manehanana ieu gering geus gering parah asana paeh ieu paeh asana cek kana ieu kumpulkeun pamajikan anak kabeh kasimpulanna mah pamajikanna jeung anakna diwasiatan neng anak-anak kabehan wasiat abahnya naon bah asana abah moal hirup teh paeh asana abah lain deui rarasaan kok bisa kos kitu sih dek paeh urang ge bisa pasti emang kunaon ketika urang dek maot teh kapan malaikat raqib atid pamit ka urang malaikat raqib atid teh tukang nyatetan amal Haji Pendi, mohon maaf tugas saya telah selesai. Maka saat inilah saya akan kembali ke markas saya. Bisa urang di pen, dadah pen. Gampungnya ada kaluhur. Urang ditinggalkeun deuk kumaha teu rumasna. Malaikat garapung set selesai tugas. Ya cek aja pengen aing paeh teh aya mantak ceng di abah paeh we abah kos wali bae nyoga paeh lain wali malaikat bisa raek bolong bego geus daraek geus ucat tetaneun ya Allah ya Rabbi eta bah naon kitu garana pohara jasa urang neuleuh malaikat urang ditinggalkeun ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang geus uharpan paeh kajeun kumaha ge nyaho urang dek paeh malaikatna pamit tah ieu ge sarua abah pun paeh abah wayahna beuleum sanggeus tadi beuleum tinggal arengna doang awak abah tutuan geus ditutuan kumpulkeun haju engke ketika angin ngagelebung di laut aurkeun ka laut nya wasiat abah kos kitu tah hos paeh otomatis dilaksanakeun ku pamajikan jeung anakna paeh belum jadi areng hijikeun tutuan geus jadi lebu bawa ka laut aurkeun pureung selesai maha kawasa Allah ngumpulkeun debu-debu tersebut dihijikeun deui plek ditanya hei fulan cek Allah kunaon mana ieu make jeung hayang dibeuleum
haju ditutuan haju diaur-aur belum Gusti abdi teh ngarasa teu boga amal sieun abdi kasiksa Gusti deui solusina abdi geus teu disiksa selesai belum ajurkeun aurkeun geus abdi mah hayang sakitu bae ku sieun-sieunna abdi ka Gusti kasiksa Gusti kitu oh cak Gusti Allah isi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.